dengan digital nyebut goblok anjing kayak gituan bisa diturutan udah. Tah urang kehati-hatian eta kudu dipupuk ilmu lamun cek kesana mah kilah mun manusia mah gitu. Urang kudu ulah cilaka teh jadi kieu. Cilaka teh sababna ku bodoh balangah lalawara ya ngalalawarakeun. Anjing lah moal naon lah. Mah aing we kieu. Populer jebret dibunuh karena tidak sesuai dengan aturan, dengan hukum, dengan kebijakan, dengan pakem, dengan naon seperti itu. Terkenal tapi jadi sesuatu bisa kieu pengalaman jam terbang karena kan tidak menyalahkan oke gitu. Setiap orang mempunyai basic masing-masing. Basic keluarga anu beunghar tadi betul. Biasa disenangkeun, dia bener kan. Tapi di saat misalkan ieu keluar pakem salah teh menurut Mas? Salah keun we. Karena ini demi kemajuan oke. Demi kemajuan. Karena kalau misalkan orang tetap kanu pakem atau ya, pakem mah anggar kene. Atau jadi mau aya terobosan anyar. Dengan apa yang melakukan ge misalkan kacapi nepikeun ka jadi pangrok gitu ya. Urang mah kacapi mah lain dipetik. Dikoet nyaho orangnya dina nah sedih urang mah nepot tetangkalan ieu mah nepot tetangkalan sireum lah ulah jajo ngobrol intinya ngobrol jeung sireum nya sireum cek urang gitu nya anjing deudeu sireum sia eta antai sia eta ge boga mimpi boga mimpi bareng boga grup kesenian boga lesehan ampun sia eta ge urang manusia gitu tapi ngadeblon teh anjing sireum buah ngadeblon si sireum teh urang sebagai manusia gitu nya anjir depo sireum cek sireum teh cek urang teh ka sireum teh anjing gitu buah sireum ge meureun boga anak nepi sireum ge aya deui meureun nya anu leutik ti sireum cek sireum ge anjing leuwih ti sireum ya tah urang manusia aya nu leuwih kan bener tuh bah beres aya nu leuwih ti urang. Oke Mang. Mang Abeb. Anjir, asila. Urang geus bangen geus. Padahal mah ngaso teh ieu teh program anyar Mang di dieu teh gitu ya. Jadi ini salah satu program anu sebetulnya bebas pisan jeung urang-urang anu berkarya, anu dek berekspresi dan lain-lain. Jadi nuhun pisan Mang geus naon ya, geus datanglah ka dieu gitu ka KJB nu luar biasa, geus nyempatkeun waktuna anu kasibukanna luar biasa. Ada kegiatan naon Mang? Nah, di Balaroran tadi nyamangnya. Heeh. Saya mah geus lain batur dulur. Dulur gitu ka LGBT geus lain sasaha. Dulur we dulur baraya anu kudu saling silaturahmi. Walaupun dina porsina ge jeung naon pangabisana beda-beda sebetulnya nah, tapi beda-beda gitu beda-beda kegiatan, beda-beda aktivitas, beda-beda naon. Tapi intina mah dulur we. Lain sasaha gitu. Betul. Dasarua orang Jawa Barat. Tapi kadang orang kadang sok bingung oke kalau misalkan di luaran teh aya nu beda-beda namanya juga senimannya anu idealis egona teh luar biasa. Jadi lamun misalkan diajak duduran teh geus bisa we emang gitu aya sebagian sih sebetulnya mah gitu. Eta sistem anu ku abi mah kieu mangnya. Sistem manajemen. Konsep manajemen anu keur ngajaga reputasi. Tuh. Gengsi. Tah ari saya mah jujur Mang. Setiap orang yang berbuat sesuatu, berbuat karya anjing ieu edan anu perlu diapresiasi dan perlu dihargai. Betul. Jadi ulah nempel level anjing ieu artis wah kelas tinggi diajak dionang ku ieu kieu. Orang saya eta eueuh keur saya mah eueuh Mang. Artis teh keur saya mah orang yang berkarya. Eta artis. Ya, betul. Tapi sih kadang geus lamun misal berbicara dina seniman gitu kadang ego jeung idealis geus muncul gitu. Jadi geus ngarasa urang nupang aingna gitu ya. Nah itu nu manglebarkeun teh gitu. Nah sampaikan ka ayeuna ge masih aya sih nu hal nu kararitu mah gitu. Loba pisan Mang gitu. Nah, urang sih hayangna teh gitu nya si khususna urang bergerak atau berkehidupan di berkesenian hayangna mah sih sauyunan gitu nya. Jadi tidak merasa bahwa aing nupang aingna aing nu pangjagona gitu ya. Tapi ya nya geus kitu kuduna gitu. Ada ayeuna kegiatan di corona ieu naon? Didinya Mang, saya mah nya dina situasi Covid basa harita teh 2020 nya.
Ini 2002 kan? 2002 geus setahun lah. 2020 pertama. Teu apal kayak Covid. Geus apal Covid mah di Jepang, di Cina. Di Cina. Nah, berita apa ya Covid? Teu di Cina. Di Cina aya berita di Cina gitu. Padahal kabeh teu kapikir bakal ka Indonesia. Ya. Aya program saya teh. Aya program ke luar negeri 2020 teh. Bahkan saya mah sampai kaki mah da ku sabab 2020 teh boga program. 2019 teh saya teh ngarenovasi imah. Madak imah kieu ada karena aya. Da teu apal teh aman ada kejadian corona Apal teh sampai nginjem duit tah. Nginjem duit kan jadi lanceuk. Nginjem duit hampir lebih di bawah 100 juta lah. Anjing gede pisan. 100 juta gitu keur ngarenov. Karena boga anggaran 2020 teh aya kegiatan program-program gitu anu geus ka bakal ka irong bakal ka irong eta ya bodornya aing teh lamun kieu mun apal aya corona mah aing moal kitu moal ngarenov imah moal naon moal kumaha geus we duit teh dipake tabungan setahun gitu kehidupan sehari-hari gitu ya jebret corona di dinya anjir corona sabulan lockdown banyak lockdown kegiatan dibatalkeun kieu duit teu boga mah wah duit mah bulan Maret kan corona teh nya awal-awal Maret awal-awal saya teh rencana teh 2 Maret teh pertengahan teh geus aya program beberapa program sama PD teh tah eta di dieu jama kudu sedia payung sebelum hujan tapi da orang Sunda mah geus kangenangan mang da urang teh mikir bikin ka dinya sebetulna mah gitu kabodohan urang mang pribadinya tidak mengantisipasi naon anu teu kapikir bakal terjadi kieu tapi lamun kapikir mah misalkannya aduh misalkan urang teh tetep kudu boga tabungan boga naon antisipasi bisi aya naon eta kuncina tah akhirna teu boga duit saya di zaman corona lockdown teu bisa ka ditu ka dieu mang jujur teu bisa ka ditu ka dieu gawe teh kitu we todong ku pestol teh pestol anu 6% gitu naon eta teh suhu cek suhu atuh mah asup komplek pestol asup komplek todong anjing aing rudat kana kieu teh ieu teh naon sih teh termogan rasa kaeraan urang teh asup ka imah teh hayu we karunya kanu ngajagana ayo manggih deui pariksa deui akhirna teh kieu anjing jenuh cicing di imah jenuh aya sawah mah di Ciganitri bah nya di Ciganitri aya sawah anjing jenuh-jenuh teh mah sugande corona teh beureun diprediksi teh beureun sabulan lah nya corona teh sabulan ka sawah moal sair mah moal sair nginjem sair kitu nya sair awi tina awi mah ember tambah jenuh lain ngurak mah da ku sabab urang ini teh ke sawah di dinya teh sawah teh geus jadi balong SMKI kebelah itu mah cek anu di Sarawak teh anu dinya nu ngalacacing itu di ditu tuh menang 20 kilo lauk cenah di mana cek 20 kilo aing keur stres kieu lumayan jeung hirup tuh anu 40 kilo sakarung di mana Kang itu di ditu teu apal kan saya budaya datang ka ditu mang ternyata edan anu ngaranna lauk sairna sakararieu disusukan ngajalajar kitu nya geus jadi budaya eta kan siuk urang make sair awi teh geuningan sair ayakan anjing nyukan wae dihanap dina disusukan cai gitu bade ditewakan menang 5 kilo wah di dinya anjing ekonomi cek berarti dirinya geus rada ngebantu meureun heuh keur mah corona kalaparan nya keur mah corona jadi aya hiburan tutuna anjir bisa jadi sesuatu ieu teh tungtungna sampai ka anu nyair teh kan di mana meuli sair cek ngahaja didinya pan saya teh ngontrak lain ngontrak imah teh anyar pindah pas corona pindah teh jeung masyarakat di RT RW teh teu apa sebagai musisi masyarakat mah tungtungna gancangna caritana geus corona moal poe teh ngalahan lauk di imah teh lain pajangan kacapi tawa gitar di hareupeun imah teh sair jadi geus ieu mah geus poho we geus poho we kacapi suling jeung sajabana mah da poho geus eueuh aktivitas kan buntu jadi dan naon anu bisa dilakukeun nyamain musik mah di imah kan nya main kacapi tungtungna mah ngalahan lauk we di imah teh dipajangkeun teh di hareupeun imah teh sair terus ieu teh korang wadah lauk ngalauk asli mah lauknya lain bohongan karena
balong lagi segede-gede 7 kali lapang bola. Tonan lauk mujair anu dibawakeun ka Cirata engkeun teh. Ngalauk ekonomi terporotnya anjir. Ieu lauk loba di dahar da moal. Di dahar mah beak atuh da unggal poe lauk mah bingung atuh. Itu weureu dibagikeun ka tetangga ku teh Bu mau lauk. Teh dijualan? Henteu dijual. Oh dijual. Lumayan jangan hirup. Ayo ngomong hirup da corona bener. Era tadi nama gitunya anjing jual lauk. Aing jual. Anjing, urang kebayang anu biasana di dinya emang teh ka luar negeri anu jual lauk. Anjing kudu daraja emang maneh. Anjing. Tapi kan ieu tetanggana karek pindahan gitu. Padahal mah teh mere kan beda budaya komplek. Tapi untung nanti si komplek teh nyahoeun si masyarakat mah geus teu nyahoeun walanya dinya artis teh. Mau ikan teh bari ikan. Enggak, Cep. Anjing di daerah temu disangkana urang kajual pada urang mah. Ieu nya ka di kamanakeun. Bu gratis teh. Oh, daek we. Ya, ngobrol sampai ka akhirna 3 bulan mah. Ngalahan lauk. Disusukan teh loba geus banjir geus naon gitu. Dari awal corona nepikeun ka 3 bulan eta. Mun dihitungkeun 5 kintal menang lauk. Cing, 5 kintal lamun dihitungkeun. Jadinya lamun jadi tukang balong payu mah. Wah, lain ieu. Sampai ka wawuh teh nu boga balong teh warawuh. Judulna ge waktu itu lain torot jimbo torotot lauk di dieu mah. Nya edan pisan geus edan. Sampai ka wawuh jeung masyarakat. Ku sabab lauk di imah babaturan SMKI wae diteleponan ka dieu pan teu bisa asup lockdown teh apanya bisa lah geus diakalan kieu bisa hayang lauk saya teh pan bingung gitu nya ieu lauk anjing edan pisan loba pisan tungtungna teh saya teh mulai memperkenalkan ka RT RW ka RT RW karena SKTP geus aya dibikeun gitu tah aktif lah di masjid gitu nya di masjid aktif di masjid Kamang urang rada bingung oge ya. Didinya dina seniman. Henteu, kanu lauk terus ayeuna aktif dina DKM. Nya maksudna aktif di situ karena kan lingkungan masyarakat teh di jadi intina mah kapaksa we geus lah kadinya gitu meureunnan. Henteu rata-rata di dieu teh besna FPI. Oh lingkungan lah, lingkungan FPI. Jadi tah saya teh nya sosial kana ieuna alus pisan gitu. Tetap ai mah tong jadi cicing heula FPI saya prom pembela iman bisa FPI alus tujuan jeung misina mah karena sosialna alus pisan masyarakatna di tempat saya teh sampai ke saya teh nyamun berjamaah bakuma-kuma mulailah kenal jeung masyarakat gitu. Sampai ka suka aya ngariung bakuma-kuma rapat anu. Hiji waktu saya teh aya undangan, Kang nanti di sini ada program silaturahmi masyarakat terus nanti teh aya sholawatan aya naon aya makan. Tah ayeuna saya teh sampai ka kieu Mang Bob. Mang Bob teh Mang Bob. Aduh saya nyumbang apanya? Ayeuna saya teh dah yang berbuat ya, yang berbuat. Pak RT nanti abdinya bade masihan lauknya iraha carana poe minggu ngomong Salasa wah poe Senin saya ngalauk coba ngalauk pan eta teh mun di masjid teh sok ngaliwat sok naon kitu nya mun arek aya syukuran bret lauk teh 12 komang nu geus menang ngapresian dipikeun lauk tah tidinya terkenalna saya sebagai ieu lauk di mana aya cenah tetangga yang baru pindahan. Nah, mulai kenal. Jadi Mang teh ayeuna teh geus teu di imah baheula, ayeuna geus pindah. Geus pindah geus sabaraha tahun di dieu mah? Geus karek ya setahun ayeuna. Sejak corona, pas pindah corona. Emang berbicara tentang masalah corona memang dampaknya geus selain misalnya orang sebagai seniman unggul tapi kabeh lah nya. Jadi kalau menurut saya sih sebetulnya mah adil lah nya fair gitu adil. Ya. Karena teh seniman, pedagang oge, pengusaha nepikeun ka ayeuna ge gitu. Nah, tapi kadang saya sok ningali ya untung sih ada bagian orang-orang mah istilahna mah bisa tasyakur bini kan masih kena bisa ngarokok mah nepikeun ka ayeuna nya tapi ningali ayeuna seniman fenomena nu luar biasa. Mang dengan dalam keadaan setahun dia corona ngajual lauk aya deui ayeuna nu seniman nepikeun ka jual kendang, ngajual kacapi sampaikan ke ayeuna saya ningali vlogna Mang kitunya di YouTube-na aya nu trompet ya si Ayang eta nu bikin ka ayeuna jadi miris tapi kadang saya ge bingung oke urang kudu berbuat teh model kumaha
Nah, menurut Mang, apa untuk para seniman yang di luar sana, apa yang harus dilakukan gitu nya untuk bisa bertahan hidup lah setidaknya, bukan misalkan untuk berjuang model kumaha gitu ya, tapi untuk bisa bertahan hidup orang kudu kumaha gitu. Nah, saya mah boga hikmah mangnya dina ngajual lauk sampai ngabantuan tetangga teh tukang bubur. Tukang bubur. Mana teh apa saya sebagai lulusan, Mas, bisa bantu pembantu saya karena lockdown gak bisa pulang mana teh di lockdown. Di lockdown. Pulang ke Jawa teh bisa balik deui kan. Ayo siap pakai masker kieu. Ngaladangan bubur mang saya mah mikeunaan ieu teh ngumahan rengkok. Demi Allah Rasulullah. Ngumahan rengkok kieu dibere 30.000. Saya teh isuk sampai ka ieu teh boga bisa ke susu budak, bisa ke naon. Maksudnya naon anu bisa dilakukeun keur bertahan hirup, lakukan yang terbaik mang. Tong ngomong gengsi nomor 1. Betul. Tong ngomong gengsi. Da memang eueuh nu ditah manggung mah karena masih situasi corona. Tapi urang ulah patah menyerah teh jadi sampai ka stres teh sah setiap musisi misalkan tina seni panggung eueuh jadi dagang. Betul. Jadi aya alternatif lah, alternatif betul pilihan. Hikmahna tina corona mang yen urang teh kieu ternyata urang ulah ngandalkeun tina seni wae. Betul. Tapi urang kudu bisa bercabang gitu kiki bisa memanfaatkan secara ekonomi seni sebagai hiburan tapi bisa jadi manfaatnya di ekonomi. Betul. Gitu. Betul. Nah, jadi saya mah nyaker pelaku seni mah lakukan yang terbaik. Nu penting mah tong jahat, cek kasarna arek judi online gitu. Ayeuna kan arek togel nya. Iya, ayeuna masang sabaraha ayeuna kara saacan diteruskeun eta. Penting mah nya. Tapi pernah menang eta togel. 100 juta, Mang. Anjing. Tereleh gitu pernah pengalaman gitu ya. Tapi dah memang saya loba cerita di didinya gitu nya, di dia judina mah edan pisaan di dinya mah gitu jadi loba. Tapi ayeuna masih. Eureun. Karena kieu da corona, lamun geus corona lain agabat corona lain. Lain corona, lain DKI. Lain corona. Maksudnya kieu ketika orang berbuat sesuatu anu di luar nalar sebagai orang seniman, ruhnya pindah. Mang Abib punya ide kalau bikin film ketika resep karena permainan karena naon gitu anu dilarang gitu ya. Itu hobi. Tapi Mang Abib teh imajinasi Mang Abib teh pindah ka dieu. Goreng bakal film teh. Da karena imajinasinya sepan ieu gitu. Jadi kabagi lah nya, jadi kabagi. Teu fokus gitu. Fokus. Otak saya eureun eta mah geus udah eureun. Menang mah menang, saya teh eleh-eleh mah. Lamun di dunia kita mah aya nama lompatna saya dina situasi keur teu boga duit. Poe ayeuna teu boga duit lah, cek kasara kitu nya. Teu boga duit. Anjing pokokna mah hajar berkarya, naon lakukeun yang terbaik we. Happy, senang, rezekian terus mah. Arek ngamian di jalan, cek kasana arek naon, maka sapi arek tong sieun. Betul. Rezeki mah terus ngalir, terus sabar, ulah sampai ka cek kasarna ngemis. Betul. Tah lamun ngemis teh urang minta keur dahar urang teu boga duit terus minta teh bari teu melakukan sesuatu karya. Hayo we diberean ngemis gitu. Si eta teh berkarya. Lamun terkecuali sok emot kata-kata Profesor Ganjar Kurnia, Pak, abi minta duit, Pak, cenah oyong ieu teh kanggo aya buntung heula leungeunna lah. Bahasana buntung heula leungeunna. Lamun supaya kakara gitu. Tapi urang lamun masih kena jag-jag bisa lakukan yang terbaik. Betul. Saya melihat emang perjalanan luar biasa gitu, sampaikan ke aslina. Hampur misalkan saya bilang ke Mang mas seniman bodoh tapi seniman goblok gitunya, tapi berhasil berkarya. Saya sampaikan ke barudak ngomong begitu gitu. Kenapa bisa dibilang goblok aja ya? Karena belum tentu dia pintar itu berhasil gitu. Ali Mang mah teu pintar tapi berhasil gitu. Benar, jujur saya mah. Betul. Karena tulis betul. Tapi karena nempikeun ke pengkaryaanna edan pisan anjing. Jimbot napikeun ka musik ge geus istilahna banyak pro dan kontra gitu nya karena nu diangkat adalah eksperimental. Iya. Nah, di luar dari corona, saya melihat perjalanan Mang anu luar biasa gitu nempikeun ka ayeuna. Nah, urang sih hayangna teh kan banyaknya di terlepas dari geus corona Mang geus dengan masalahnya yang luar biasa dengan kehidupan ayeuna geus berbeda jauh gitu nya Mang asana baheula mah ka luar negeri ku corona Mang geus we lah dikat kabeh. Nah, ayeuna nepikeun ka si para seniman memang bingung ieu teh ka mana gitu nya.
Padahal lamun misalnya dina potensi luar biasa mang siga emang gitu ya dina pangabisa merenan hanya sebatas dengan gitu tapi edan luar biasa karyana. Nah fenomena ieu tidak terjadi sampai ke rekan-rekan lain di para seniman malahan anu di luar sana menempatkan SCG mah edan pisan mah gitu. Nah eta menanggapi eta apakah ieu salahnya di mana gitu? Sebenarnya kieu mah anu saya sekolah teramat. Ya, apa? Terus saya tukang ngalas suluh di lembur. Nya eta mah. Ngarit ke sawah. Malah kamari teh terharu lah ningali ka dinya mah bener. Kamari ke sawah macul. Balik deui back to basic. Back to basic macul. Back to basic. Dilakukan macul sampai ke terakhir dagang kangkung. Bulan. Keur corona kene kamari gitu. Cik, si Mang kantor DPD kayaknya biasanya anu mana nama kan maksudnya aya orang perkantoran mah PNS gaji lah. Betul. Gitu CTE urang meuli mantana teh mau lauk atulah cara kieu minimal kasih budak gitu. Malah lauk anu teh kasih suka. Oh teu musim lauk teh. Adik aya kangkung nu jarang dieu teh bisa suka. Petikan teh kurang teh bret petikan. Eueuh sampai ka dina aya video nama kayak. Eueuh saya teh lauk mah tah urang ge menang ge genjer eta ge genjer ge anu melak dipaukan ku aing. Jeung lah teh kangkung nu jaradi. Dipaukan are kangkung teu. Sampai ka kitu mangsa. Kangkung dijejapkeun. Pas dijejapkeun urang kagak sibuk lewat ke sibuk ditilang ku polisi mah ngalawan. Ieu dongeng sejarah ya. Keur corona ieu anyar keneh kan kamar ditilang ku polisi. Det anjing motor teh apa motor abdi saya 2012 keneh. Ya. Da STNK eueuh, pajak eueuh kitu nya memang rumah saha geus eueuh kitu nya geus teu bogana naon kitu mah. Bret anjing jadi ditilang anjing. Ais di kitu teh cek polisi teh. Wah ini melanggar. Tah urang jujur, Pak saya salah. Jujur saya salah Pak. Tapi dah saya untuk menyelamatkan anak gitu. Saya teh are ka mana? Ieu bawa motor nya cuk mangga we Pak canak kita da. Urang rumah saya salah. Eta kana aturan mah harus ngakui. Baik naon? Alasanna saya mah motor mah aya pangan dijual saya teh. Geus beaku Covid gara-gara Covid. Geus beres kitu teh. Wah, kabeh ge Covid sarua cenah. Kabeh ge Covid sarua. Are ka mana? Pat aya ieu aya videona nya. Aya videona saya teh di WhatsApp kan si videona teh Bang. Anu keur ngalah kangkung teh ka jaman teh. Aya bukti untuk teh. Aya si kangkung eta teh disimpen dina ieu sangat beuget ieu dina motor. Bade ngajajakeun kangkung Pak cek teh. Kangkung kana nya bade ngicar kangkung cek nama-nama ka susu budak kieu teh. Wah, cek Pak bere teh persen mah buka we. Videona aya nu keur ngalah kangkung nya nu keur ngomongkeun tah eueuh kangkung mah cenah aya ge ieu eueuh lauk mah aya ge kangkung. Manehna maca di dieu teh. Mang wayahna we urang mah nama-nama we ke susu budak. Anjir. Polisi di dieu. Jadi iba we nya si polisi teh. Polisi di duduh teuing nya ieu cenah heuh ku Covid cep. Didoakeun nya sing sehat. Asana dek nilangnya jadi malik teu nilang, jadi malik karunya. Malik karunya. Tah eta salah sahiji diajar kejujuran mangnya. Kejujuran urang ulah gengsi, ulah era, ulah naon nya geus we apa adana we natural we geus. Pan loba seniman kieu mah musisi anjing. Betul. Aing artis. Nya kan tadi anu ku urang dibilang teh kadang jaga image gitu nya. Oke, itu sistem konsep manajemen. Ada sistem konsep manajemen tapi si seni jeung pelaku seniman tong kitu. Gitu. Oke lah jeung nu lain mah kitu nya, tapi jeung pelaku seni mah misalkan kieu lah. Saya pemain kecapi jago. Wah, populer terkenal gitu. Terus ka pemain kecapi nu kakara. Betul. Seolah-olah kieu anjing sama nih. Tantong. Wah, benar. Da memang ayeuna fenomena banyak nu kitu oge sih sebetulna mah. Eta kudu justru kudu dirangkul beres spirit, beres semangat, beres naon sangkan manehna teh kumaha carana si ilmu urang teh bisa nyampe ka manehna ibadah teh eta gitu. Oh, oke kejujuran terus ulah gengsi. Nepikeun ka Mang ayeuna jadi sosok nu luar biasa. Itu perjalanan memang saya can luar biasa Mangnya. Ya, tapi lamun misalkan ukuran menurut saya sih sebetulnya mah lamun misalkan seniman mah kan kieu. Menurut saya nu versina gitu ya. Di saat misalkan karya urang diapresiasi eta geus disebut seniman sebetulnya mah. Tapi sebetulnya mah urang mah bukan seniman tapi pelaku seni sebetulnya mah ya. Jadi Mang geus ngarasa bagi saya adalah masyarakat geus mengakui malahan di angkatan urang di para seniman gitu nya geus anjing edan pisan gitu ya seperti itu. Jadi da seniman ayeuna teh rada berbeda dengan mindset apakah saya juga bingung
naon anu nepikeun ka ieu tidak sampai berpikir untuk seperti Emang gitu ya. Jadi tong misalkan tidak melihat sosok Emang anu misalnya waragana kieu kacrut dan lain-lain teh, tapi kan perjalanannya luar biasa. Nah, sampaikan ka ayeuna si para pelaku seni anu nepikeunnya di kuliahan dan itu tidak melakukan hal itu gitu. Eta kunaon gitu. Eta cina referensi mengkurang. Referensi maksudnya referensi pengalaman jam terbang. Karena kan tidak menyalahkan oge. Setiap orang mempunyai basic masing-masing. Basic keluarga anu beunghar tadina. Betul. Biasa disenangkeun. Di lampunya sare di lampu merah, ngamen ka tiap kafe, ngamen ka tiap imah. Lain sakedeung Mang eta tahun-tahun ngamen. Jadi cek kasara bertahan hirup teh aing ngamen we teh bisa ukur bisa lagu es lilin mah cece jebreng. Tah proses perjalanan eta nu buat saya gitu nya sampai ke sekolah teh bener teh dalam arti nya aya keasikan saya di dunia perjalanan. Iya nya ke seniman teh karena dia teh meureun aya seniman anu sindrom teh karena manehna senang di awal. Geus jadi kangenahan lah. Ya contoh misalkan ayeuna si pelaku seni nges jadi zona nyaman, jadi misalkan nabeunya nges ngeunah nabeuna ya. Tapi kadang lupa untuk berkarya gitu ya seperti ya. Itu nah aya saya mah mengharapkan teh nya nu tadina rek keluargana beunghar ek sangsara nyantong leupas tina jati diri nu sabenerna. Jati diri sabenerna teh naon maksudnya gimana urang bebesikan inditna lamun teu lembur lamun urang indit bebesikan tinu jalma beunghar nya urang kudu bisa saling ngarasakeun kitu nya anu dahar anu teu dahar urang boga duit kan si kitu nya urang kudu bisa saling ngarasakeun mungkul ge geus jadi rasa keur manehna itu anjing geus aya sesuatu penghargaan gitu. Sesuatu apa yang kita berikan fit. Coba kebayang kieu anjing artis si eta mah sombong we gitu diharekeun beda feel rasana anjing ngarasa terkenal geus modal mamang kabeh ge dina cek dongeng almarhum Kang Ibing mah namanya sebenarnya nu bisa dibawa saya presiden saya menteri si SD gitu nya moal gitu nya gitu teh nah dikubur kan we moal mungkin misalnya di akhirat ieu presiden punten gitu nya baru kita cari tanah lamun istilahna gitu jadi istilahnya mumpung di dunia mah nya berbagi we dengan baik dengan teman-teman kumaha saya mah berharap lah ke seniman mah loba mang kejadian gitu artis-artis anu ngarasa sindrom anjing ayar saya leuwih bobongan saya lagi geng Bang lagi geng saya gitunya urang geus kupurlingan ke tiap negara gitu di dieu mah disangkana tukang beca nya lain tukang beca teh maksudnya kieu punten kitu nya sanes ngayekeun tukang beca maksudnya nya pegawai rendahan sanes tukang becana gitu nya pegawai rendahan kumaha tapi urang merasa ya Allah ya Robbi geuningan ku batur di tiap negara orang sampai ke ruang rokok disiapkan sampai ke orang hayang naon disiapkan karena dia teh menghargai gitu menghargai kumaha ya. Anu eueuh di manehanana dihargai tah urang sesama seniman nya ieu urang saling menghargai si ieu artis si ieu sarua artis si ieu pasti aya kekurangan si ieu pasti aya kekurangan ieu urang saling menghargai saling mendukung saling ari ayeuna mang melihat sejauh ini gitu memang berkarya di seni tradisi gitu apakah itu sudah rata untuk saling menghargai atau masih kurang untuk saling masih menghargai kurang masih kena kieu aya kurangnya di mana masih kena kieu aya budaya di urang mah kitu nya misalkan mengapresiasi pelaku seni karya geus kitulah nyan sia tah nyan grup musik kieu nya geus teu kudu maju geus ngarti lah urang ya. Paham betul? Paham. Geus ngarti pasti main kecapi kiki geus pasti bakal kiki. Bakal gitu. Eta salah. Eta teh salah. Salahna di? Nya salahna manehna teu daek mengapresiasi. Tapi tempolah apresiasi. Mengapresiasi teh menghargai gitu nya. Iya. Meskipun manehna teh geus nyaho. Anjing main musikna sih kieu tapi ketika mengapresiasi belum tentu si jalma eta teh punya sesuatu anu eueuh di manehanna mah. Nya, pastilah. Maha kawasa mah pan adil atuh. Kekurangan yang kalebihanna bakal diieukeun. Menghargai eta mang. Paling bahaya. Menghargai teh misalkan yuk tontonnya video orang YouTube misalkan kayak gitu. Misalkan ge sanggar tari jeung sanggar tari. Bener. Geus nyaho orang kieu aing
urang geus lahirna geus beda masing-masing teh. Aya perbedaan. Tapi itu perbedaannya terjadi karena memang dia ego. Ego. Ego mang eta egoan aing ngerasa paling jago. Aing padahal mah lain sih. Tapi lamun urang saling menghargai, saling menutup teh akan menyadarkan ketika saya menonton misalnya kayak aya budak leutik nyeun karya. Urang mah jam terbang misalkan ka tiap negara si eta nyeun abi nyeun musik kieu. Anjing geus kabaca ke urang. Tentong. Tapi tempo. Walaupun sebetulnya orang teh geus nyaho eta mah geus kabaca gitu, tapi teu nepikeun ka di judge nepikeun ka tapi sih ieu teh bukan aya sesuatu betul. Da ieu teh bukan nama anjeunna keneh. Nu makawasa gitu. Mungkin bisa aya kelebihan anu dibikeun anu eueuh di urang gitu. Kalau urang geus menjas lah ieu mah budak lah kiki geus hare we. Tapi urang mengapresiasi kiki bakal jadi ilmu ke urang mah anjing aya sesuatu ternyata eueuh di urang. Eta. Tapi da ngaranna seniman da kadang sok ego wajar sih. Jeung idealis ego wajar kadang lamun misalkan istilahnya lamun seniman ayeuna mah lamun misalkan ku egona teh lamun misalkan dibayarnya mantuan bisa menghargai lamun teh dibayarnya geus. Terus manehna tampil, manehna basi menghargai lamun teh tampil mah nya geus embung manehna ge gitu nya seperti itu. Nah, ini sejauh ieu Mang melihat untuk seni tradisi apakah untuk tradisi urang lah nya khususna Sunda apakah masih jalan di tempat atau sudah rada selangkah lebih maju gitu ya untuk ke depannya gitu. Apakah masih stuck di dia? Karena kalau misalkan ningali ayeuna yang berkarya adalah Mang we. Terus si grup itu si ieu. Cek saya mah Mang geus maju ya. Geus maju kreativitas senior, junior gitu geus mulai karena media digital gitu ya anu sarana lah. Ayo naon Korea aya naon setelah tidak langsung terinspirasi lah. Mulai gitu kan. Tah anu diharapkeun ku saya teh geus maju Mang, geus aya maju tapi masih kena aya orang-orang anu mempertahankan kudu kieu. Keun bae tong disalahkeun. Tong disalahkeun eta bentengna urang. Bentengna urang anu bisana anu sifatna anu nyeun musik kontemporer musik tapi aya benteng anu mempertahankan eta. Urang kudu menghargai eta. Anjing ge aya anu kuat misalkan dina pakem bari bicarana gitu ya. Iya. Wah ieu mah teu meunang di kieu kudu kieu. Urang kudu alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Dia aya keneh nu mempertahankan. Tapi di saat misalkan ieu keluar pakem salah teu menurut Mang? Teu salah. Teu salah keun we. Karena ini demi kemajuan oge. Demi kemajuan. Karena lamun misalkan urang tetep kanu pakem atau kanu pakem mah anggar keneh gitu-gitu keneh. Jadi mau aya terobosan anyar. Dengan apa yang melakukan ge misalkan kacapi nepikeun ka jadi pangrok gitu ya. Urang mah kacapi mah lain petik di kuret. Nyaho orangnya dina gitu. Dina. Nah, Keun bae da geus aya tah kacapi teh, tapi urang kudu bertanggung jawab bahwa gini. Pertanggungjawabanna. Teh kacapi fungsina kacapi teh begini. Asal misalnya nepikeun ampun da dipotong tong nepikeun kacapi ku suku gitu nya. Nepikeun ka wah di kumaha eta geus beda caritana. Henteu. Arek kitu ge. Tapi urang bertanggung jawab teh ieu kacapi fungsina teh kieu nu sabenerna dasar. Jadi lebih kepada fungsi gitu. Tapi sekarang ini saya membuat seperti ini. Membuat karya itu mah karya, Mang. Jadi itu salah Mang ada bisa berbuat sama karena pemahaman audien akan pakem teh kieu. Tapi ieu mah nyeun jadi kieu. Jadi universal gitu, bisa diterima. Kadang lamun misalnya si masyarakat kan tidak mungkin yang misalkan yang pakem bahwa itu menjadi tradisi. Misalkan Cianjuran tidak tentu semuanya sama. Jawa Barat atau Bandung mah mungkin Cianjuran kabeh. Ulah jajo lamun pakem mah. Lamun pakem. Misalkan pakemna kudu misalkan anggaplah pakemna teh ulah make baheula mah pan kieu baheula mah can aya sound system beuneuran. Ya. Can aya kamera, can aya mic. Can aya listrik. Pakemna teh nyanyi tong make audio, tong make mikrofon, tong make naon bukan. Lamun pakemna kitu nya geus tong make mic, tong make naon. Betul lamun ningali kadinya mah. Tapi karena sesuai zaman. Mau ke zaman orang enak global orang ikuti zaman tapi tau ngalingitkeun esensi eusina esensi eta teh jadi mau misalkan lu bereksperimen naon kayak mana nya esensina misalkan dina tradisinya kacapinya kitu kacapi ya, tapi gitu tau dilengitkeun esensina bahwa ieu teh kacapi teh fungsina kieu tapi ketika dimainkan bereksperimental bisa jadi kieu
bisa jadi kieu, bisa jadi kieu, bisa jadi kieu. Contohnya kieu. Jadi pembenaran semakin banyak. Makin banyak orang akan jadi ternyata kaya geuningan urang. Nya, makanya nu tadi ku saya bilang bahwa tidak semua di Jawa Barat anu resep Cianjuran. Pasti aya anu misalkan budak ayeuna mah geus beda deui. Contoh misalkan baheula mah Kus Plus ayeuna budak dibere Kus Plus mah geus mung Peter Pan, Cherry Bell dan lain makanya seperti eta gitu. Erana geus beda. Tapi tetep band mah aya gitu nya erana mah gitu. Erana geus aya tah. Anu dia di kan wisata kieu mang barudak ayeuna teh karena kan tiap tahun teh berubahnya siklus teh gitu nya. Masa teh gitu. Anu lo jauh-jauh lah calana. Baheula mah begi cutbray gitu nya. Cutbray jadi marcat. Kan eta berputar gitu nya. Berputar. Eta dina segi fashion gitu. Dina segi musik sami. Dina segi musiknya misalkan harita ke zaman keliningan zaman degu. Ayeuna sampai ka goong sok mun upacara ayeuna geus goong. Padahal ngeunahna ngeunahna tradisi mah ngagoongkeun gitu nya dina tradisi mah. Gitu aya goong. Simbol. Saya kadang sok mengkritisi oke, untuk digital, untuk pergaulan oke, itu bagus. Tapi ada esensi nilai-nilai anu leungit. Eta leungit, nilai-nilai anu fungsi goong ditempatkeun di dieu. Jadi lagi ayeuna tinggal dipencet keung gitu nya. Bagus secara ya, entertain kecepatan, tapi secara visual. Uruhna geus eueuh gitu, cirina geus eueuh. Benar. Tah eta sifatna aya plus jeung min. Plus min gitu. Tapi lebih kebanyakan minna atau plusna lamun misalkan fenomena ayeuna? Min. Tapi kenapa dilakukan mah? Karena kan ekonomi. Oh, berarti ekonomi masyarakat mikir urang nanggap anjing kudu aya goong, kudu aya kieu, ayeuna mah geus nanggap organ tunggal kieu geus komplit. Geus simpel lah nya, geus aya nilai nu leungit di dinya. Tah kunaon? Kudu kuat dina pakem, saya teh kitu nya. Pakemna kudu kuat dina kontemporer, keseimbangan. Kalas teh mah. Keseimbangan. Jadi kieu masyarakatnya dipilih teh. Urang mah hayang lalajo anu original, anu asli sebenarnya oke ieu. Urang mah hayang anu duitnya sakit nyanyi nu ieu gitu kan. Oh, ya. Anu ulah jauh-jauh wayang golek Abah wayang golek Bah. Ieu mah ngadongeng. Lain teu ditanggap wayang golek. Tempat panggungna we eueuh. Sok di Cicadas, di Gang Cicadas mana Bah? Cicadas geus eueuh gitu nya lapangna ge. Keur panggung ukuran wayang golek. Tah kumaha carana sih hayang ngahibur wayang golek di Cicadas? Tempat panggungna eueuh. Berarti orang kudu berinteraksi dengan situasi. Jadi tidak hanya misalkan sebatas ya misalkan ieu wayangna geus aya, tapi hal-hal yang seperti itu teh dipikirkeun ku urang-urang teh. Urang kudu kreatif. Anjir. Di Cicadas teh mah pan eta teh termasuk penduduk terpadat di dunia gitu nya disebutna teh nya. Space keur ieu teh keur ruangan anggaplah gitulah gitu. Aya wayang golek kan membutuhkan space ruangan. Iya, teu bisa di jam 8 sampai ke subuh. Karena space lagi kudu teu bisa panggung sekali kieu. Tuntutan pelaku seni hanya mensiasati tapi teu leungit esensina. Wayang golek kumaha disesuaikan dengan situasi, dengan tempat, dengan dibikinlah aya pan ayeuna wayang anu. Betul. Minimalis bisa dengan 2 jam atau 1 jam dengan berimajinasi. Di jam 8 sampai jam 3. Sesuaikan. Kalau aya lapangan mah ya di lapangan. Di lapangan. Gitu. Berarti ya benar. Tidak sampai harus keluar dari esensi itu jadi orang mah mun ngojayan zaman teh istilahnya kudu ngojayan zaman tapi teu poho kana purwadaksi. Tapi untuk menyikapi yang kan lah promanya nggak kudu diomongkan kalau misalkan yang menyiasati atau menyikapi dari yang kontrana misalkan emang lah dalam bermusik ayeuna kacapi jeung pang gitu pasti pro dan kontra pasti aya. Pasti. Nah untuk menyiasati dan menyikapi si kontrana eta emang kumaha gitu. Saya mah pede. Kadang kalau misalkan di seniman nu ayeuna mah meureun geus geus ieu. Coba nu ngajar ka saya nya, nu ngajar gitu. Nah, ini cenah karinding gitu-gitu. Heeh. Pangrok gitu. Nah, capek gitu-gitu nya sadar lain teu bisa saya hayang kos maneh. Nya urang meureun anugerahna dibere kieu. Tapi balik di urang kudu sadar karena purwadaksina intina eta gitu.
benang merahna kudu sadar gitu kacapi teh batak saya ieu raha saya kacapi di diatoniskeun jarang Bang. Anu ini di band lain diatonis rata-rata saya main lamun ieu teh daminati rada degung tawa madenda tawa pelog tawa mataraman eta teh lain diatonis sebetulna mah lain is. Dalam arti maksudnya kan baturna zaman ayeuna mah geus gaya. Nya geus gayana geus nu bass teh jadi ieu teh emang jadi melodi bass di jazz na aya diatonis gitu nya. Iya eta alus keren. Ai saya mah karena kejujuran aing teu bisa kayak gituan. Urang mah nya geus we daminati lada. Si eta rek rock, si eta rek metal anjing. Cek asal si eta rek jazz. Aing mah tradisi we gitu. Carana daminati lada bisa nyambung ruhna. Tapi dah eta bisa kepikiran saya teh paham oge. Kieu mang. Secara teori cek aturan teori chord teh kudu kieu jeung kieu aturan. Aing mah teu dilabrak we. Tapi naon kudu nyambung we. Naon? Rasa. Jadi main rasa gitu. Main rasa gitu. Aing mah keun bae daminati rada. Teu bisa tapi kayaknya ngacapi diatonis kitu nya. Aya hatena mah hayang ieu chordna ka dieu nyanggeus we. Tah, anu kusaha diimajinasikeun kieu. Urang sebagai orang Jawa Barat, orang sebagai orang Indonesia teu dihayang-hayang jadi orang Indonesia. Orang Perancis teu dihayang-hayang jadi orang Perancis. Orang Cina teh yang nya sadar masing-masing we urang sebagai orang Jawa Barat, orang Indonesia ieu orangnya. Tapi aya kesamaan rasa gitu. Jadi untuk secara teori teh ya beda. Kurasa memang bisa jadi ngahiji. Berarti untuk menjawab si kontra eta sebetulnya mah simple we gitu ya. Simple. Rasa. Jadi enggak usah berdebat karena toh juga ini sudah terjadi dan sebetulnya tidak menyalahi aturan merenan secara musikalitas merenan salah tapi sebetulnya mah rasa mah teu salah. Rasa mah teh enak ieu lah. Teu jauh saya di kolaborasi di Jepangnya. Si eta teh nyaho basic musikna naon. Terus si eta main alat ieu gitar. Urang sugan ngomongkeun puntennya engke dina dasarna dina chat tawa dina. Eta di Jepang teh bahasana gitu. Maksudnya kieu. Salah aing. Lamun di urang mah kieu. Ieu mah teori ieu gitu. Dasarna naon dina ge. Dina ge berarti sarua. Disaruakeun frekuensi. Ieu mah teu. Sugan ngomongkeun manehna cek aing B tawa jet tawa naon. Nya sia aing. Nah, tapi kumaha carana aya hiji komunikasi batin rasa melalui misalkan beda budaya, beda agama, beda suku, beda ras, beda musik, beda naon. Bisa terjadi rasa ngahijikeun jadi rasa silaturahmi ngahiji gitu. Para sehat teh kunaon ku beda rasa. Anjing aing pangaedan aing karena rasa lain pangaedan. Betul teh jadi pabentur-bentur. Tapi lamun saring sieu teh beda, sieu beda. Sarasa sarua, urangnya teh sarua, urangnya manusia, urangnya sarua manusia. Pagawean di dinya gitu. Urang sarua dahar gitu. Beda bahasa tapi urang ngahijikeun rasa gitu teh. Heueuh saruanya urangnya teh sarua boga leungeun. Si eta ge boga mata, boga naon. Pikirkeun we mah. Bener nya. Lamun kieu mah si eta misalkan hirup pengkon gitu pengkon lain geus we di negara eta teh sirah mungkul bisa sirah mungkul gitu tuh gitu aneh kaget anjing mah si eta bisa ngomong tapi sirah mungkul daharna kumaha sih kumaha aneh gitu ieu mah sarua ulah maka jalma sato jeung tetangkalan kabeh ge sarua mang boga rasa tetangkalan ya mah asli sedih urang mun nepot tetangkalan ieu mah nepot tetangkalan sireum lah ulah jajal ngobrol di dinya ngobrol jeung sireum nya sireum cek urang gitu nya anjing deudeu sireum si eta antai si eta ge boga mimpi boga mimpi bareng boga grup kesenian boga leser ambu si eta ge urang manusia gitu tapi ngadeblon teh anjing eta sireum buah ngadeblon si sireum teh urang sebagai manusia gitu nya bener nempo sireum cek sireum teh cek urang teh ka sireum teh anjing gitu boha sireum ge meureun boga anak nepi sireum ge aya di meureun nya anu leutik ti sireum cek sireum ge anjing leuwih ti sireum nah tah urang manusia aya nu leuwih kan bener teh bah aya nu leuwih ti urang nya eta meureun betul tos uninga meureun sadana ya karuhun anu geus ti payun Kanjeng Nabi Kanjeng naon
cek mainna teh anjing ieu mah manusia urang geus teu heula amat gitu geus kalaman maot sia tah mah kitu nya geus kalaman naon sia anjing lagi geger sia mikiran kena grup kesenian para sia keneh urang mah ngomong ke istiqomah cek gitu ieu mah hayo we ngobrokan ini acara duit lagu mana DP dicokot nya goblok apa maksudnya geus dina berkesenian lamun urang dugi ka nya istilahna menyikapi pemikiran-pemikiran lebih jero mah akhirnya bakal kesimpulan teh kieu rasa cinta rasa saling sayang mencintai najan beda budaya beda agama beda naon yen urang eueuh naon berarti tapi nepikeun ka ayeuna oke eta jawaban Mang di saat bisa kontra gitu tapi nepikeun ka ayeuna masih ada pengkritisi Mang gitu misalnya. banyak anu kritisin anjing naon kacape di quiet heeh eta masih sampaikan ka ayeuna masih aya banyak oh banyak justru kieu ya Allah nuhun dengan di Kuwait nak kieu 27 negara mah eta edan sakti beneran kieu maksudnya manehna meureun geus nempo geus teu aneh meureun tapi ieu na jama ieu mah di Kuwait kan jadi rezeki sebetulnya bener jadi sesuatu yang baru tapi di Kuwait eta saya kudu boga basic ulah tiba-tiba ayeuna budak anyar teu nyahoan naon anjing da oh da itu mah jimot ge gitu koet ai sia da naon goblok sia lagi koet apa teh da ada misalkan catrik duka terang ai sia da naon cik tamakna teh kudu ngalapah gedang beureun bah iya diajar dasar belajar ketika urang diajar kieu teh minimal di koet teh oh da geus nyaho da emang udah tahu pertanggungjawabannya sudah jelas kalau disebut ku abdi teh ulah pokokna Purwadak sih kakaruhuna baheula anu nyiptakeun kacapi anu nyieun kendang anu nyieun fungsi teknik nih eta teh edan jama juara mah eta teh ketika urang geus kitu lamun urang lamun kieu misalkan kacapi teh kudu di kieu kendang teh lagi syarat teh kudu kieu terus we tiap tahun teh kudu kieu berarti aya sesuatu anu dibunuh imajinasi imajinasi anu dibunuh urang teh yang dikieukeun yang dikembangkeun karena setiap manusia teh punya kelebihan dan kekurangan ketika lengser ambu punya sesuatu aya nu ngeritiknya lengser ambu aya loba pisan nepikeun ka ayeuna ge fenomena banyak saya mah lain bohongan Bang ketika lengser ambu nyieun lengser komunitas eta the best terbaik sih saya anu ngeritik kieu saya tak halus ngeritik gitu nya berarti terinspirasi dengan lengser gitu. Mun awak ieu mah ngeritik sih eta. Karena lengser geus terjadi sekitar beberapa puluh tahun gitu. Tapi kan ayeuna, karek ayeuna. Betul. Eta ngeritik berarti terinspirasi. Kabuka ternyata cek mana teh ngeritik teh. Oh anjing bisa kieu oge nya. Da baheula mah yang kieu. Heuh pane mikir atuh. Heeh, mikir sok kumaha carana dikembangkeun sangat baik. Bukan berarti goreng nu ngeritik. Nya. Tapi karena mana punya asumsi pemikiran. Dan luar biasa pisan berarti karek saya mungkin ada satu pelajaran rasa luar biasa aya satu pelajaran nu ikhlas di mang anu ku saya didapatkan ikhlas sabar terus berjuang nepikeun ka ayeuna berkarya mencari yang sesuatu yang berbeda tapi tidak keluar dari pakem jadi luar biasa gitu perjalanan lama saya hayang nu ditanyakeun sampikeun ka Mang perjalanan ayeuna baheula ripuh nepikeun ka ayeuna sampikeun ka luar negeri eta sampikeun ka jadi ka luar negeri eta kumaha awalna karena toh juga kalau misalnya yang Abeb lihat yang untuk masuk untuk ke luar negeri baik pemerintah atau apapun juga adalah seniman yang sudah jadi seniman yang harus akademisi dan lain-lain. Apakah memang itu tuh memang ada unsur atau dibantu sama mereka atau mandiri saya tidak pernah tahu sampaikan ka ayeuna abi mikir anjing si Mang Mang Jimbot nepikeun ke luar negeri eta nepikeun kenapa bisa ke luar negeri gitu. Nah saya ambil contoh satu loba nu ngeritik kasih sate anjing odading mangoleh odading mangoleh ya nu ngeritik teh cek kasarna anjing odading mau oleh si eta anjing dikritik jamah gitu nya. Tapi si eta ku Allah dibere nu tadina ngajahit. Tapi dengan kacap-kacap anjing odading mau jadi ngahidupkeun ekonomi. Rezeki mangker mana. Lain dikritik urang teh kitu kudu justru bersyukur alhamdulillah.
nu tadi nasi ieu kieu aya na dina ilmu tapi aya sesuatu hal anu kudu oh ieu teh salah jeung teu. Bener teu gitu. Itu tepat teu mere spirit nu alus teu ke budak regenerasi. Karena di zaman geus beda. Ya. Dengan digital nyebut goblok anjing kayak gituan bisa diturutan bisa ke budak. Betul. Tah, urang kehati-hatian eta kudu dipupuk ilmu lamun cek kasarna mah kilah mun manusia mah kitu nya. Urang kudu ulah cilaka teh jadi kieu. Cilaka teh sababna ku bodoh, balangah, lalawara. Ya. Ngalalawarakeun. Anjing lah moal naon lah. Kumaha aing we kieu. Populer, jebret dibunuh. Karena tidak sesuai dengan aturan, dengan hukum, dengan kebijakan, dengan pakem, dengan naon seperti itu. Terkenal tapi jadi sesuatu. Bisa kieu Mang Abel. Dibejakeun bahwa aing itu berita keren kan? Berita keren. Kadang pisan aing teu kapikiran mending kalinya mah bener urang. Tapi urang mau ngarasakeun senang. Video nape? Kabeh paroho gitu nya anjing soak gitu ka video ah. Bet urang mau teh. Teuing aing mah teu nyaho gitu. Anu populer mah anu boga video. Boga video bener. Anu populerkeun anjing ieu nyeun anjing pakedan pisan. Urang mah rugi we teh jadi kumaha hukumna. Nu boga videona dituntutna sia anjing tadi bejaan tadi. Sok hal seperti itu. Kebayang teu Bang? Hah? Imajinasi eta gitu. Imajinasi. Dan berimajinasi aing kadang teu paham ya. Bisa populer mah kitu nya. Tapi misalkan urang hayang nyenangkeun, misalkan kieu contohna ge nya. Urang teh boga budak 5 anjing stres, teu bisa ngabeyan sugana jadi langsung di-upload ke live YouTube. Ya YouTube. Tak. Mudah-mudahan dulu-dulunya transfer ke budak urang misalkan kayak kieu. Aing geus tega geus teu kuat, pangnulungankeun budak aya di dieu. Ning ka dieu. Video viral. Budak kasirik Bapak, apa Pak? Eta bisa viral sama. Bener. Edan teh bisa viral. Nanya pasti. Ai Bapak kunaon? Pasti nanya kan narasumberna anu bunuh diri anjing ka mana nanya. Aing bingung. Urang di dieu jadi bingung mang bunuh diri aing bingung. Bingung ek nanya. Aing narasumberna ge saeueuh. Mun cek aing teh meureun cek jadi jurik teh siap bunuh diri heula karena bisa nanya jeung aing gitu. Nah, maksudnya kieu mang bikin viral, bikin itu hati-hati. Hati-hati, tidak sembarangan karena media digital zaman sekarang gitu. Media digital sekarang mah bisa nabrakan motor karena naon gitu kan bisa viral. Kieu wae nu joget teh geuning anu TikTok teh bujur gitu kan. Anjing sakitu bisa nge-booming kan jutaan ulah aja. Bujur gitu kan. Ada gua poe teh zaman geus kareueun gitu mah bujur. Tapi dah karena terdokumentasikan eta bahaya digital. Nah, mata kehati-hatian eta urang kudu dipupuk ku ilmu, ku segala rupana kudu hati-hati. Berarti emang ke luar negeri karena memang ku ilmu geus persiapan ku ilmu geus luar biasa mereka. Saya teu sembarangan ke luar negeri diperhatikeun gitu nya indit ke luar negeri. Tapi viral mah henteu nepi ka hubungan. Bisa di dinya misalkan ke luar negeri 30 negara karena viral. Henteu. Saya lamun ek dipiralkeun mah aya video loba pisan. Berarti contohnya saya Instagram kareke sabaranya 200 tinggal 500 anu rolojo geus hampir 30.000. Tapi saya di Inggris 2016 hujan di Inggris gitu. Cerita nanti di apartemen ada kana bus mah. Iya. Dan teu bisa bus teh asup ka dinya, koper. Disuhun koper teh kan. Anjing da payung teh. Ai baliknya hujan keneh rek apartemen. Anjing baju di kesalin, dibuka baju nitip ke babaturan. Saya teh taranjang. Oh, Abi, saya ningali video anu nonton apa? Kan disangkana nu gelo, padahal urang mah nyalametkeun diri. Eta teh ceritanya nyalametkeun diri. Ame basuh, taju teu baseuh. Kan ku sabar di video, cepet video. Anjing. Lompatan eta teh lompatan musim dingin gitu nya. Musim dingin. Padahal saya teh nyalametkeun baju. Ulah kabaseuhan ku sabar ini. Nah, eta kan jadi viral disangkana nu gelo, disangkana can tangtu batur teh asumsina kumaha. Sebenarnya niat urang. Eta. Jadi dina berkesenian mah saya ke luar negeri. Da boga mimpi anu tadi teh kitunya ti Sunda ka Jomantara. Lamun ek viral teh mah nya jaman yang terkenal kos anjing, udah di mah oleh ku anjing mungkul geus beres.
polisi lagi berenangnya video sorangan live YouTube ternyata bisa gitu kan, bisa gitu kan, apa bisa ditonton karena misalkan boga akun YouTube Bang Abem hari ini saya mau live YouTube ya teman-teman, ayo dulu aja loba misalkannya ayam misalkan 100 orang dulu aja. Oke hari ini aku bikin pertunjukan Bang Abem apa kabar? Diri mau percaya mau percaya man. Ini pisaunya wah Bang Abem kita benar isuknya napa berita nah koran ada yang bunuh diri live IG tahu anjing cek ngelajo teh ieu serius tah jadi kesimpulan emang ketika saya ke luar negeri eta aya mimpi berawal dari mimpi heula tapi kan tidak hanya misalkan bermimpi hungkul mang makanya yang saya hayang nyaho adalah perjuangan emang nepikeun ke luar negeri itu dengan cara seperti apa. Karena lamun misalnya ningali adalah emang tidak untuk manajemen kan biasanya lamun misalnya artis mah aya manajemenna gitu ya seperti. Tapi emang mandiri. Dina fasilitator juga mungkin kurang untuk seperti pemerintah atau swasta dan lain saya tidak pernah tahu gitu. Tapi kok emang bisa nepikeun keberangkat sampaikan ke luar negeri itu yang nepikin kak ini jadi pertanyaan buat saya. Nah, gitu. Saya ingin ke luar negeri tadi kan di podcast pas ngobrolnya. Aya proses perjalanan, support dukungan di teman-teman musisi, terus lembaga, terus naon. Tapi ketika itu tuh saya langsung masuk independen mah. Independen cuma mau alat musik kacape jeung suling. Independen. Jadi grup grup. Ari gabung mah grupan loba nya. Misalkan upacara adat main jeung ieu. Tapi ieu teh cabutan. Ketika sama kacapi panggil jeung anjing aya band pang. Anjing kolaborasikeun nya cek pang teh. Unik nih. Aya pop. Aya jazz. Coba. Aya non sampai ke datang musisi di luar residensi. Dia musik itu awal dari untuk yang sifatnya independen. Sebelumnya dengan lembaga anu sifatnya lebih ke konvensional. Betul. Tarian ya, gitu. Ya. Ketika berbicara eksperimental, saya lebih berbicara cerita ini manehna teh kan bule teh teu nyaho kacapi teh pakemna kumaha sih. Kikikeuna. Main musik. Intina tina pergaulan. Urang semakin banyak silaturahmi masuk ke segmen kieu tong gengsi mawa alat musik kesenian Sunda areka LBH Lembaga Badan Hukum areka jazz eka blues eka pop eka naon tong gengsi da sajeuna sarua alat musik sarua boga nyawa sarua boga bahasa sarua boga naon tangke teh dinya bakal menemukan sesuatu bisa minimal urang teh batur anu teu nyaho jadi nyaho anjing ieu kerennya bisa tuh dikolaborasikan jeung ieu teh jeung DJ bisa kieu bisa nu ayeuna nya kan urang teh elehna teh di media karena di urang teh edan nya Eropa mah gaya-gaya Eropa band kayak gitu di urang degung kayak gitu dianggapna pinggiran padahal teh bisa sesuatu anu mendunia jadi nilai jual dan saya mah meyakini tenan naon ek main musik band ek itu ek ieu arek naon jati dirina tong boho. Eta kuncinya di dieu. Lamun sebagai orang Sunda teu nyalahkeun ka masyarakat kudu bisa main kacapi, teu nyalahkeun tong. Tapi ketika menghargai, mengapresiasi. Misalkan kieu cik anu hajat teh nanggape kesenian Sunda. Eta sebuah mengapresiasi, menghargai. Siap. Gitu. Oke, hatur nuhun pisan Mang. Oke, saya hayang lanjut deh memang ada pembahasan luar biasa lah anu mimpi-mimpi orang-orang anu kudu dikedalkeun gitu ya. Angke saya ada hayang ngundang deui di part 2 na ngaso enak pisan loba pisan Mang. Karena anu prodongkon betul dongengna betul. Karena kan ini salah satu informasi luar biasa di Mang gitu. Jadi nuhun pisan geus hadir tadi di podcast gitunya ku Bah Deni ayeuna ngaso jeung saya mah bebas gitu ya di dieu mah. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, mudah-mudahan menjadi edukasi dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang luar biasa buat mereka yang di luar sana. Hatur nuhun mamangku sing sukses sing sehat. Amin. Pokona sing sagalana pokona mah engke urang diundang deui ku saya ka dieu engke urang ngaso part 2 sareng Iman Jimbot. Intina mah teh abdi
hampura bisa kata-kata bahasa tebal biasa. Ya mah saling berbagi pengalaman, bertukar pengalaman, saling mengkritisi, saling membangun. Oke, siap. Sangkan maju gitu seni Sunda orang. Amin. Amin. Tong kapok Mang. Oke, orang jadi orang deh nuhun pisan. Siap. Orang ketemu deui di Ngaso Imajimot part 2.